Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i, Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja saya dahulukan protokol karena Asep Mubarak nggak naik-naik ke panggung kalau nggak disuruh sama protokol. Sampai pagi di rumah. Terima kasih Kol. Iya protokol. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampak hadir di haflah mubarakah yang saya sangat muliakan, saya hormati. Kenapa? Para ulama, para kiai saya utamakan. Jujur, kita nggak bakalan tahu Islam dan isinya, kita nggak bakalan kenal Allah dan Rasulnya, bahkan kita nggak bakalan tahu faidah dari mengagungkan maulid Nabi kalau seandainya nggak ada jasa-jasa para ulama, para kiai yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Hakikat hidayah taufik dari Allah, hakikat ada perjuangan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia. Tapi wasilah sababiyah kita ngerti Islam dari lisan para ulama, para kiai, para asatid. Betul nggak? Ketemu sama Rasulullah belum pernah, melihat wajah Rasulullah belum pernah, mendengar suara Rasulullah belum pernah. Tapi kenapa di hati kita ada rasa iman, cinta begitu hebat kepada Rasulullah? Itu semua adalah jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita. Betul? Berarti ada jasa orang lain. Kita ngerti Islam, kita tahu muludan. Yuk belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Setuju? Cig atuh ai panggih jeung kiai jeung ustad di jalan kirang baras ya mere duit. Atuh nanya-nanya sia teh ka kiai. Padahal mah anakna dididik ku kiai, bisa sholat, bisa ibadah, akhlakna mulia, bisa ngaji. Menang ngadidik kiai. Eta aya kolot panggih jeung kiai di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Tolol. Atuh jelema tolol nu kitu mah. Teu nyoho balas budi. Bener teh? Bener teh? Ini panggih jeung kiai cuek bae. Padahal lamun anak santri na dididik ku kiai bisa ibadah, akhlakna mulia, ngajina fasehat. Maaf,
anu kabawa mulia ti heula kasebut-sebut adalah indung jeung bapakna. Bener, anak saha eta ku rajin ibadah, ngajina pasehat, akhlakna mulia. Anak si Juhana, oh aya Juhana aya, iya jelema nu sok ganggu aing wae eta. Guruna disebut-sebut ente indung bapana nu disebut meni pinter eta Juhana, bisa ngadidik anak. Pajarkeun menang Juhana ngadidik. Kiai nu ngadidikna mah teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum santri belegug, bedegong, goreng akhlak, indung bapana teu kasebut goreng, tapi kiai nu jadi guruna kababawa goreng. Bener. Santri ti mana eta goreng akhlak? Biasa kiai eta. Masya Allah. Aya nu kitu aya. Eta geus tolol deui bae. Bo, yuk orang balas budi kajal anu geus gede jasa ka urang saha para ulama, para kiai, para asatid. Mere dunia teu mampu atuh mere doa nu bagus-bagus. Makana yuk orang doakeun dina saat penting ieu para ulama, para kiai, guru-guru urang sing paranjang umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah barokah ilmuna, tambah milik rizkina, tambah istrina. Kunaon sih kunaon eta itu nih ngecalang ngaprek amin teu jadi kunaon eta ngagok aing bae. Ieu lalaki satuju cicing aing nanya lalaki satuju, ibu-ibu satuju pasti. Kedua anu terakhir ulah waka daripada aing turun ceramah dicekek ini penting para ulama, para kiai, para asatid, paranjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, diberi turunan anu saroleh terus salehah, anu mampu teruskan perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus qori nasional kita Al Ustaz Zainal Arifin anu tos ngalaksanakeun tugasna. Ayeuna ka mana? Geus balik. Atuh aing geus gawe mah balik bae. Aing pandeuri. Hayang boga budak bisa ngaji Quran gitu hayang di pasantren kente tolol atur jadi di mana sih ya emang kori jadi di pos ronda sih ngeunah bae pasantren kan makana doakeun bisi urang dia anu mara santren sing istiqomah mas santrenna sing ngarasil ilmu nu manfaat sing jadi para ulama, para kiai, penerus-penerus pejuang agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Belusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Pak Lurah, beserta jajarannya, Pak Camat, Pak Camat, daya, Pak Lurah mana Pak Lurah? Aduh alhamdulillah, sekolot, awet kolot, Masya Allah, alhamdulillah Pak Lurah, alhamdulillah. Sabar tahun Yusuf Pak Lurah, 5 genep, satu beda 2 tahun juga, beda 1 tahun, Lurah latih lagi. Atuh geus morojol nanti heula. Doakeun sing panjang umur, sing jadi pemimpin anu saleh anu amanah. Wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar masyarakat kampung Cisaat Lebak RT 01 or 03 ngapalkeun bieu aing eta ya gara-gara dibere cuhcur aing ku Juhana tadi dia ngomong aing jadi robah kampung Cisaat Lebak. Oh iya bangku ganti heula punten ka hoyong bangku plastik wae punten Ustaz ieu ngenyoding asa nyeleungleuh aing eungap ka aing bere ceramah nu aing opat ya nu teuas kuring mah resep nu teuas bangku segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW anu diketuai ku Pak Dusun kadusnya atuh biasa we mending adat kain tenang we sate dusun kadusnya
kadus atau biasa kumolen jadi presiden jadi presiden aing dicekek ku manehna meureun karena jadi kadus aing GGRT kepala dusun Pak Juhana alhamdulillah nu jadi wasilah simkuring bisa hadir hakikat izin Allah. Tentunya ya acara ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Naon proses nah aya perjuangan aya pengorbanan. Naon perjuangan anak Pak Kadus Bestarerengan Pak Johana ngehubungi si Asep Bubarok yang muludan kebagian tanggal iya alhamdulillah wasilah dulur Kang Icang alhamdulillah hakikat izin Allah eta perjuangan pengorbanan anak harta tenaga pikiran ya dikorbankan harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system aya kamera maaf ieu lain nu panitia ya nu batur ya geuning dipasang di dieu pan dibayar pakai harta para jamaah para panitia leres ting lunas ting can ya son lunas can son hah enggak berarti aing nu dianjuk harta dikorbankan tenaga dikorbankan para santri para pemuda karang taruna bahkan bapak-bapak ibu-ibu milu ngorbankan tenaga ngebebenah ya tempat supaya nyaman nu halaladir can nu mararasak can asak nepi ka kiwari atau aing can nyatu-nyatu tadi berarti can asak lain ngodean lain ngelingan aing mah harta dikorbankan tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dagdigdug Pak Kadus pikiran anak si Asep Bubarok teu datang atuh lamun teu datang Kadus nu dileyak ku masyarakat dia ngomongnya ngonak Asep Bubarok datang henteu tak tilu poe ka tukang ieu Pak Kadus geus ngawe bae ka aing bah ulah poho tilu poe deui kamari isuk-isuk kering Kadus deui bae dah isukan dek berangkat jam baraha we bebas malam kamari goreng di Cilebud Bogor jadi can balik ya di Bogor beres jam 12 meluncur langsung ke Jonggol ngendong di Pak Icang sabab pagi tadi acara di Sukadamai Sukamakmur teu bisa istirahat yang tunduh teu kuat ya sampai jam 12 lohor balik deui ka Icang istirahat karak tadi sare ke asar ngobrol jauh teu Kang Icang deket acarana kaji di Pak Kadus Juhana ya saya bada maghrib atuh berangkat siap nyiapkeun mobil maghrib di Icang karek-karek naik suku sabeula kring kardus deui wae Juhana bah posisi di mana karak naik cokor sabeula biar aku suka aing kudu dipoto yang bukti ih ampun Juhana langsung ngabiur berangkat begitu nyampe Juhana bunga Kadus beban pikiran geus mulai pecah Asep Bubarok datang ih teu nyangka aing ternyata eta jeroan Juhana gitu ih resep nyium lalaki ih Juhana nyosor deh gatel Juhana si Asep Bubarok teu ngarasa kaganggu ditelepon di WA wajar gak maklum karena panitia beban tanggung jawab berat ke masyarakat sabab lamun mulu dan lain hajat pribadi lamun ngalibatkan masyarakat berarti hajat masyarakat bener sedangkan masyarakat kabagi dua anu pro anu kontra ke panitia ketika acara sukses tanpa ekses kori datang bubalik datang nu komen macam-macam tapi ketika acara gagal kori teu datang bubalik teu datang rieuh sirah panitia anu pro maka panitia ngupahan bae sabar ya mah ujian ti Allah beda jeung nu kontra mahido nyalahkeun bebeakan nyebar fitnah ka mana-mana nah aing teu percaya saya eta jadi panitia geus mah galak
temilu mere duit deh aya nu kitu di dieu siamitna ka batur eueuh di dieu mah nya eueuh nu ngaku kabeh ge mikirkeun alhamdulillah ya buktina dina waktuna bisa hadir alhamdulillah tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan maulid Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh asep pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajian naon hartina pangajian harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing jalma anu ngalengkahkeun suku irit ka majelis taklim maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga pantes aya jaminan sing jalma anu ngalengkahkeun suku irit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin amin mantog henteu hareupeun imah aya rutinan aya minggonan kiai mah gegerewekan di majelis ngabahas fikih ngabahas wudu ngabahas salat hare-hare bae teu indit-indit aya nu kitu aya salaki sia maaf ya lain jeung ibu-ibu lain jang lalaki nu hese diajak ngaji ibu-ibu mah paling kompak di mana-mana jujur eueuh kacape ibu-ibu mah isuk-isuk aya pengajian rutinan minggonan ibu-ibu mah hadir belaan pagawean di imah ditinggalkeun seseuhan numpuk tinggalkeun kayak nyeuseum aing balik ngaji aya nu kitu aya tah denge pepen bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian memoa seseuhan rek nyeusuh kiai saya eta mah ieu nu hese lalaki diajak ka pengajian rutinan minggonan tak kuring di Cikampek ngayakeun syahriahan ngayakeun bulanan minggonan tara loba ngondang lalaki olok undangan disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batuk yang jadi magahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu tolong undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan bagikeun saka kelurahan sadesa 1000 nu datang hebatna ibu-ibu kompak di mana-mana ngan olok kejo keheula aing can beres ngomong henteu olok undangan mangan kejo olok dikaop ngasongkeun kadaharan ih teu ngitung menit detik ledis satu bolu karek diasongkeun sia hilang dari peredaran geus puguh opak ranginang dodol mebes ti heula ih ibu-ibu matak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalintuh ayo sia jujur uun sia tati mumun bah yayah dengekeun sok neuleuh aing si asep sok tahu ya nyaho lah aing mah di luhur jelas kadeuleu ai panon maka kiai kos nu heueuh leungeun pabeulit ngatur sleting tas ranginang liwat tewak bebeskeun sletingkeun jeruk cau lewat tewak dedetkeun bebeskeun sletingkeun lain fitnah bukti atau lamun yuguhan bapak-bapak mah awet dia di imah cuh-cuer bolu araya cau jeruk tenten tadi saya tenten di imah tenten mana tenten teh aya tas tenten gigireun aing tadi dieu kieu we luak lieu kieu eta teh modus neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku si tenten
Sok terpercaya kodok na kantong calana na. Pasti aya jauh. Jauh raja. Raja bulu. Cicing sian ini milu nyengir kos nu ngarti bae. Saya cicing. Ya Allah. Ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar lalaki dibandingkan ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramah manehna milu ceramah di juru. Sing kecawis jeung CS na. Ngomong-ngomong tiung batur atau tiung manehna can lunas-lunas eta seragam. Lamun bapak-bapak ngaji adem, tenang, sunyi, senyap, henteu ribut, teu gandeng da malolor. Sabab bapak-bapak malamun ngaji luak liuk di majelis nempuan tihang jeung tembok. Jang naon eta jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun geus tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu. Tek. Geus damai lalaki mah. Bisa anu keur sare geus tong kaganggu teruskeun teu nanaon heug bae ulah kasinggung ulah bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare berarti aing balik teu kanyawan nu penting juhana ulah sare eta nu penting bahaya panitia sare trauma aing pernah terjadi atau aing balik ceramah teu babawaan panitiana molor Mas kadus cicing sia didinya. Bisi go eta belum bakakak can asup. Aya kadus. Belum kotok aya. Sabaradus. Sing bergah dagangna amin. Yang bakal ibadah. Bukan niat cenah ke tahun hareup hayang umroh jeung asa mubarok ya wes. Tabligh akbar di Madinah di kebun korma ya jika heureuy ase mubarok satahun sakali ngayakeun umroh jeung jamaah cara nabungna sataun engke Agustus hareup ase mubarok umroh deui Agustus kamari alhamdulillah nu tabungan jamaah sataun lunas berangkat jeung ase mubarok selalu mengadakan tabligh akbar kalau nggak di Mekah di Madinah kalau di Mekah itu di Arafah di Jabal Rahmah di bawahnya selalu mengadakan tabligh akbar acaranya ba'da maghrib sampai jam 10 malam di Arafah tahun kamari tamuludan kamari Agustus di Madinah di kebun kurma Madinah selalu mengadakan tabligh akbar ratib dibaca mahalul qiyam asyraqal dibaca sehingga yang mayoritas Wahabi Madinah terperanjat ketika kita mengadakan mahalul qiyam asyraqal badru nyalamperkeun marake jubah dikira rek ngusir si horeng miluan manehanana ge hayang milu marhaba kan pedah di Mekah Madinah teu bebas orang Madinah Mekah kebanyakan Wahabi sementara gerakan saya di sana mengadakan tabligh akbar runtuyan acara tawasul ratib terus asyraqal badru marhaba baru tabligh akbar. Alhamdulillah kamari kori nasional kabawa umroh kamari Syekh Rajib Aceh dia mengadakan tabligh akbar di Madinah dengan saya dan beliau ditugaskan menjadi pembaca Al-Quran mubalignya 4 kemarin yang ikut insyaallah Agustus tahun depan hampir 10 mubalig yang sudah mendaftarkan diri nabung hayang melubah tabligh akbar itu sekali-kali saya ceramah di luar negeri siapa di lemur we ceramah teh jadi belagu balik umroh teh saya ceramah di luar negeri di Madinah bari nu mayar deh itu tapi ternyata silaturahmi kami dari umroh jamaah para asatid terus berkelanjutan alhamdulillah bahkan ekmeredor presingketa bos Icang 10 tabungan umroh untuk jamaah di sini supaya bisa milu Agustus tahun hareup diberi modal kayak jang nabung
Berarti nabung awal geus dicirian ku bos Icang untuk 20 jamaah supaya bisa bareng jeung Asep Mubarok Agustus tabligh akbar di Madinah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabban. Tangke lamun disemenang voucher sabaraha nilaina tinggal ngesian tabungan satahun teu karasa eta insyaallah nya. Mana Icang na ewe bos Icang mana geus janji tak Icang tah rek mere voucher tabungan umroh ka jamaah nu di dieu 10 urang. Siap duitna Cang? Oh, enggak sih nah. Mal di lunasan nabungan ngungkul nya lunasana mah kudu meunang we engke atuh heueuh ngunah we hayang gratis mung usaha sia mah sehingga rampang rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Eusina nyaeta pangaji, eusiana pengajian jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran mudah-mudahan dijadikan tabungan amal soleh. Rezekina, ekonomina, usahana urang dieu sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Non, masya Allah, meni seragam, cai teh herang dua nana, meni eueuh nu berwarna di dia mah cai teh. Oh enggak sakit ge dibere anjeun emang yang akuarium. Tenten nyen kopi atau seteh meni teh hidung seteten Opat cai favorit Asep Mubarok mah hiji cai herang, 2 cai teh panas teh hangat, nu katilu kopi hitam, nu kopat susu. Opat favorit. Cai bening bangun tidur sampai asar air putih. Dari asar sampai isya cai teh panas. Ti isya nepi ka jam 12 peuting kopi hideung. Jam 12 peuting nepi ka subuh karak susu anu ujungna hideung. Maksudnya susu di kopian ini ngeres amit-amit. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untung orang jadi umat Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen urang teh umat anu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Di mana ciri kemuliaan umat Islam di hadapan Allah jeung umat nu sejen dibandingkan bahwa umat Islam teh paling mulia Asep? Apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen eueuh salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya saum Ramadan? Umat nu sejen teh aya puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen teh aya haji umroh. Urang tafakuran ayeuna. Lamun rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, maka salat orang nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus yang pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lain suudzon ke Allah, lain goreng sangka ke Allah. Lamun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok maka salatna nu 5 waktu, maaf, salatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun. Duka urang dia mah sami kumaha orang dia sarua sing jelas atuh ngajawabna urang dia kumaha salatna sarua sing tegas ngajawabna ame hati kuring tenang berarti kuring loba batur di dieu dina pada-pada teu khusyuk. Jujur boro-boro nepi kana khusyuk tumaninah ge can bis. Hepan eta setan musuh nu nyata ngagoda urang umat Islam lain di luar ibadah bae keur ibadah ge totorose eta setan hayang ngagagalkeun salat urang. Pantas dina hiji riwayat Rasulullah nguningakeun ka para sahabat mere pelajaran doa samemeh niat salat dibaca santena kulhu palak binas dibaca heula terus doana dibaca memeh niat
doa naon? Perlindungan. Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sok dibaca ibu-ibu eta sampai niat salat. Asak. Alhamdulillah, masya Allah, hebat ibu-ibu di dia mah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena nggak barohongna, amin. Atuh nyebut osokna ge luak liuk heula, padahal mencurigakan ya gitu. Bapak-bapak sok dibaca heula eta, tak gitu jujur tara gitu. Pantes sholatna ngambang. Dibaca saya peta doa perlindungan, tapi kekeh pengaruh setan godaan anak kuat. Takbir nepi ka perem-perem eta sholat. Allahu Akbar. Bisi gigireun urang ke sholat berjamaah takbirna muter. Allah. Masing-masing bae saling menghargai, betul. Ulah gara-gara beda takbir gerakan batul muter urang henteu tungtu nama ribut di masjid sholat henteu. Ayo hegarlut di paimaran perebut takbir saling mengharga. Husnudzon bae berarti eta jelema keur ngakurkeun ucapan lisan niat dina letah jeung ucapan niat dina hat. Tapi kaperem-perem takbir begitu bar leungeun kana dada, setan mulai bergerak ngagagalkeun salat urang, ngagoda urang, ngaganggu urang. Naon nu diganggu? Biasana bapak-bapak nu diganggu lamun salat ieu panon. Keur salat eta panon lain ningali tempat sujud lain. Hayu he molototan samping batur nu dihareup. Di absen. Samping batur diwirid keur salat. Oh, BHS. Can kebeuli mahal jaba lurah can mere. Tah eta lurah dibabawa keur salat. Tapi atlas ge alus Allahu Akbar. Tapi ngandege meja atlas ge mahal ayeuna mah dah wadimor sami Allah. Ai sia rekama salat. Ih bener ya makom mustajab. Tempat diijabah doa. Minta kopi datang. Minta naon deui aing ya. Nuhun Karang Taruna, masya Allah. Bu kadide keur salat di gang panon diganggu nempoan samping batur keur salat panon diganggu irung diganggu maaf imah-imah nu deukeut masjid wayahna hampura waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin eta ngabahayakeun ka nu salat bisi nu salat lohor keur lapar gigireun masjid buka imam nih sang goreng asin hasepna mulek ka jero masjid nu salat murilit langsung aduh ieu mah cocokna jeung peutuy sambal goang sanguna diliwet pokona bali salat ngaliwet Allahu Akbar. Hai sia reka mana deui eta salat panon diganggu irung celi. Maaf imah-imah nu deukeut masjid waktuna salat ulah nyaretelan musik pareuman hargaan jelema nu keur ibadah beureun sia milu berjamaah teu bisa atuh nu salat di masjid ulah diganggu bener teh sadaek-daek musik kajeleger ka jero masjid masing-masing kiai teu bisa masing-masing. Jujur urang mah butuh ku jelema nu sok ibadah, butuh ilmu, butuh doana. Giliran anu paeh anggota rumah tangga keluarga urang geuning lumpat nama ka jelema nu sok ibadah. Bener? Bener teh? Enta doana, bener. Yo masing-masing, teu bisa masing-masing. Kau mengajarkan masing-masing ka kiai, bahaya sia. Cek kiai, alus masing-masing. Siapa mandi sorangan. Ulah nitahai ripuh sia lamun kitu benar tak
nu maot keluarga orang cek kiai masing-masing atuh kumaha ngamandian anak lelepkeun ka kula. Lamun anakna beunghar cek anakna daripada bangke bapak bau eueuh nu ngamandian taikeun kana mobil ka mana steam. Aya mayit di steam sekalian ya seuseuh huluna giles palang edan. Butuh kudu sok ibadah, butuh ku doa nah bener teh. Sadaek-daek kaset ngajeleger ka masjid waktuna salat ngajaga bisi nu salat lohor aya preman insaf balik muludan ceuli can istiqomah balik muludan preman insaf menang hidayah lohor salat ceuli can kuat kaset ngajeleger ka masjid deng 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 cik deng cik deng cik deng si goblok ceuli can kuat sapoe aing ngapalkeun eta can ditambah musik belah ditu ngajeleger ka masjid piraku sia ruku ngebor goblok cek malaikat sia dibor ku aing di akhirat sia ceuli can kuat irung diganggu ceuli panon can nu hiji ieu maaf ulah ka santri ulah ka jamaah kiaina eleh kahusuan kiai salat leungit gara-gara naon Asep gara-gara kiai keur salat nahan hitut ayo ku eta mah tumbang eleh kabeh sakumaha husuna ge buyar kahusuan dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang eta dilema eta antara ya dan tidak ya batalkeun tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikona berat sok ayo salat nahan hitut. Bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut? Tolong saksikan. Nu sholat nahan hitut dibujur ka hulu ngagerebeg. Geuning Asepnya ho, aing ngalaman. Makanya bapak-bapak lamun berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg ti bujur ka sirah itu patut dicurigai. Eta jelema keur perang ngalawan hitut. Ulah asa-asa batalkeun we sakalian, geureubahkeun ti tukang. Oh hei, prep langsung ngabledak eta. Sabab kondisi kenal pot racing airnen eta keur melengeh saeutik. Diruaskeun atuh molongo brot. Anu leuwih jelas ibu-ibu salat nahan hitut ngegerebegna ti handap dak rokna panjang ayo sia rumasa sia anu ngalaman ayo keur salat nahan hitut eta ngabirigi eta awak aduh ya Allah eleh ku eta mah geus tumbang sararea ge sing dihampura ku Allah kakurangan kasalahan ibadah salat urang sing dihampura ku Allah amin ya Allah ya rabbal. Lamun lain gara-gara sholat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf kualitas puasa Ramadan orang masih jauh tina kasampurnaan jujur orang puasa Ramadan karak menang lapar jeung haus wungkul pahala kadang-kadang laleungit pantas 1400 tahun yang silam Rasulullah ngasih tahu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi gak sedikit berarti banyak dari golongan umatku akhir zaman yang melaksanakan saum Ramadan cuma mendapatkan lapar haus saja pahala hilang. Naon jadi penyebab pahala hilang? Keris puasa Ramadan biwir lain baseuh ku zikir tapi resep ngagosip nongkrong di jalan ngabuburit di sore sukan teh zikir tapi wir ngagogoreng tatangga bae hayu ngaleungitkeun kana pahala puasa encan panon
anu paling nemrak panon leungit pahala puasa pikeun lalaki naon sababna loba liar keluar keur puasa nempoan orat awewe. Ya saya pakang masalila Ramadan tara kaluar ti imah sieun batal puasa nempo orat awewe batur di jero imah we akang mah alus. Naon kegiatan di jero imah Kang salila puasa nyati isuk masare geus lohor karak tadarus kasorenakeun karak nyetel TV geuning nyetel TV pan Ramadan Madinah TV ge aya pengajian Asep apal Kang kuring ge tapi aya nu bahaya naon iklan Kang di luar teu neuleuh ping-ping awewe batur pan na TV mah jelas eta ping-ping ulah waka film iklan ge geus ala lancur hayang nempo ping-ping awewe batur aya hand body meni jelas ping-ping jeung bitis hand body jelas herang eueuh nu budug mah da menang milih artisna hayang nempo kelek awewe batur aya Rexona jelas aurat bener teh hayang nempo dada awewe batur aya sabun Give merawat kecantikan kulit Anda jelas ngan eta iklan nyara rambung hand body jang ping-ping na dideleukeun Rexona jang kelek na diempokeun sabun Give pejang dadanya diliatin betul nyambung ngan hiji iklan nu teu nyambung teh nepi ka ayeuna Softtek panasaran aing nepi ka ayeuna atuh jang naon itu dideleukeun mah teu kanyahoan jang naon ngalieurkeun aing tah iklan tah Softtek mah Softtek ajol-ajolan naon maksudna aing nepi ka mikir berarti Softtek mah jang awewe anu ajol tah geus kadinya lah ulah jero teuing kacau. Mudah-mudahan kesalahan dosa orang Ramadan tahun kamari sing dihampura ku Allah sing paranjang umur bari sehat gampang rezeki jang bekal ibadah panggide jeung Ramadan tahun hareup amin. 2025 kita ketemu lagi Ramadan 5 bulan lagi kurang lebih insyaallah kita ketemu lagi dengan bulan premium. Ramadan adalah bulan premium. Apa premium? Makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Apa pertalit? Perut terasa melilit. Meskipun premium pertalit, insya Allah di bulan Ramadan 2025 kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Dan insya Allah di Ramadan tahun depan kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Naon pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Lamun geus dipigawe kabeh insyaallah di akhir Ramadan 2005 urang kabeh bahkan menang bensin. Naon bensin? Benar surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Sing jadi doa bakal menang taman surga nu indah ngajawabna amin. Kakarak ngadengi aing doa dijawab teu etis. Asa teh jelas lamun imam beres salat maghrib wiridan terus ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah kompak makmum di tukang wa fil akhirati amin. Amin. Tadi insyaallah sing menang taman surga nu indah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin Asep urang mulia di hadapan Allah gara-gara haji umroh. Umat sejen mata aya haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji. Asa kurang adil. Lamun diukur kemuliaan orang ku haji umroh orang berarti anu can nasib haji umroh teu mulia lamun gitu carana. Leres? Orang tahu diri, sadar diri. Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh orang masih jauh tina kasampurnaan. Balik di Mekah karak menang kopiah bodas. Bu Haji balik di Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah.
ngarasakeun nikmatna salat teh di Mekah we nepi ka ceurik-ceurik eta salat dah reupeun aya Ka'bah. Begitu balik ka dieu Pak Haji Bu Haji salat di dieu di Cisaat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu ji? Beak di Mekah maca sholawat ziarah ke Rasulullah di Masjid Nabawi karena ngucapkan assalamu alaika ya Rasulullah banjir cai mata. Kenapa? Karena malu di depan ada makom manusia yang dimuliakan disucikan oleh Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngucapkan assalamu alaika ya Rasulullah banjir cai mata. Begitu balik haji umroh datang ke Cisaat, datang ke Jonggol, Pak Haji Bu Haji di Cisaat maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu ji? Sebeak di Madinah ya can nasib sing nararasib amin sing bisa nasib ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah, sing bisa nasib ngarasakeun nikmatna maca sholawat di payudun makom Rasulullah. Rasulullah ngabibita tiba heula man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Sing sajal manu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti kita ke Mekah ke Madinah haji umroh bukan jadi tamu Allah saja tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing narasibnya hayang gak ditu hayang geus daftar lancan atuh moal ini teuh daftaranna rek leumpang saya teh masorangan ka ditu. Daftar heula teu boga duitna asep heulakeun bae daftar ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah. Bukan orang kaya. Banyak orang kaya diajak ke Mekah nanti aja mati ngejemput duluan. Teu aya nasib. Tetangga kuring tahun kamari bisa hajian alhamdulillah. Batur mah daftar 10 tahun can indit. Mehna mah 3 bulan langsung berangkat. Datang pengusaha pupuk kujang. Datang ke imah ustad. Ustad boro-boro mikirkeun ongkos ka Mekah hayang ngarokok gitu bisa. Da santrina karoret dari itu maka ustadna teuing di dieu mah di dieu kumaha atuh buku ti dieu mimitina eta. Datang pengusaha pupuk kujang, Ustad masih kenal saya? Pak Haji Gunawan 5 tahun kemarin kan kita ketemu waktu Ustad dibawa ke rumah saya ke Bekasi. Iya waktu syukuran rumah itu. Iya Pak Haji gimana ada apa nih? Kebetulan Ustadz rumah yang dulu kita syukuri itu rumah saya di Bekasi terjual sekarang dibeli sama Korea pelebaran pabrik hampir 2,1 miliar. Saya bikin rumah lagi yang baru di Cikarang. Rumah saya tabungan saya masih banyak Ustadz mau syukuran rumah lagi bukan. Saya berangkat haji sekarang sama istri berdua dengan cara yang plus yang 250 juta. Masya Allah. Cuma saya kan merasa bodoh Pak Ustadz, nggak ada yang ngebimbing doa-doa di sana. Makanya Ustadz saya minta KTP, Ustadz berangkat dengan saya ibadah haji. Saya udah daftarkan 250 juta, ONA plus. Masya Allah. Boro-boro ongkos ka Mekah yang ngarokok kita buka duit. Tapi lamun Allah geus milih ka hambana, cik Allah sia kudu nasib. Sanu bisa ngahalangan ketentuan Allah. Betul. Wala radda lima qadaita. Moal anu mampu ngahalangan saurang oe karena ketentuan Allah. Anu geus jadi haji alhamdulillah. Ngan pedah jelema mah aya wae sirikna. Usil teu pararugu. Diledek ku tatangga-tatanggana tuh haji kosasih liwat. Naon ongkosna dikasih ongkosna. Astagfirullah. Men itu mah Haji Mansur halamana digusur pelebaran jalan duitna ti dinya. Men itu mah Haji Wahyu naon sawahna payu manehna mah ka Mekah ngajual sawah Pak Haji atuh geus sawah manehna lain sawah sia batu nu ngajual sawah sia nu ripuhna. Men itu Haji Tower
Haji Towar maksudnya naon main nama ongkos ke Mekah Pak Haji ngajual kebon dibeli ku Telkom di Jeun Tower terus dipake ke Mekah berarti Haji Towar. Astagfirullah kuling paling sebel ka jelema nu usilan kitu teu pararuguh kumaha lamun aya jelema bisa nasib ke Mekah ongkosna ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ke Mekah jadi haji tai. Ulah gitu kabatur teh coba diajar melak cabe ameh jadi cabe diajar melak hade supaya jadi had batur bunga orang milubung siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita lain amin amal sia amin amin we nepo tatangga maju sia anu nyengir bibir amal heula diajar milu bunga karena kabungah batur siapa tahu kita kegiliran nanti keberkahannya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jauh dari kesempurnaan haji umroh ngerasakan cerik sholat ke Mekah beda di hareupeun aya Ka'bah ulah anu anyar kakara ka Mekah anu sering ka Mekah cerik bae ulah maka asup ka jero Masjidil Haram aya Ka'bah di jero di luar keneh ningali Masjidil Haram geus ngeberbei cai mata merasa malu sama Allah. Kamari Agustus hampir 200 jemaah dibagi 5 karom bimbingan yang simkuring kamari begitu dijajarkan halaman Masjidil Haram di absen per karom karom hiji kumplit jemaah kumplit karom 2 kumplit karom 3 kumplit ya gigireun aki-aki teu eureun-eureun ceurik gigireun kunaon sukuna kalayak ya aki-aki cerik wae kunaon subah cerik wae loba dosa oh berarti keur ngorana preman jadi video klip kahirupan keur ngorana ku malaikat diputer keur nyawer organ aya keur curugna bau tarasi aya ku malaikat pedah cicing di warung aya nu dagang ku malaikat dibukakeun video klipna kunaon bah cerik wae loba dosa bah kuring ge sarua loba dosa pandek bebersih ieu teh iya naon Masjid Haram na mana ieu hareup disangka hotel Masjid Haram teh iya langsung ngagoak ngencengan mewekna hanya kali bejaan nih ngariweuhkeun aing geus repeh kedeung di asup ka Masjidil Haram rek toab ikuti jamaah talbiyah ayo semuanya kompak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak masuk babus salam ke haram ikuti doanya jamaah Allahumma antas salam wa milkas salam mungkin asup ke Masjidil Haram berai Ka'bah hareupeun mata jujur di luar nararangis eta jamaah bapak-bapak ibu-ibu begitu asup ke Masjidil Haram ngagukuk nangis ketika berai soca ningali Ka'bah Baitullah hareupeun soca ngadadak eureun eta caririk jamaah cekuring kunaon areureun ceurik jawabanna mirip sarua kabeh naon jawabanana eueuh nu pantes disombongkeun naon cenah eueuh nu pantes rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah jabatan maaf Jenderal Bintang 4 dibuka bintangna teu dipake ketika tawaf ngurulingan Ka'bah lalaki kabeh seragam sarua pakai ihram 2 helai kain putih bari kaayaan sataranjang kal mayit seperti mayit ek nyombongkeun jabatan naon hareupeun Ka'bah atuh kunaon balik ti Mekah datang ke Indonesia sararombong deui karak naik jabatan seeutik geus mung wau bener
Geus dariuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang jongjon bae ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga-harga nara naik teu ngapeun manehna mah da proyek na miliaran urang mah dihanap makana sadar keur cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihanap mah Kek aing jadi kadinya-dinya eta. Kek penasaran aing ibu-ibu ya. Ieu sabab nu ngajawab eungap ieu awewe. Keur cicing di luhur sing inget kanu dihan. Sabab nu dihanap mah bener ece eungap. Atuh sia teh hidang pinah we ka luhur. Ya Allah sadar sabab cicing di luhur sementara bakal turun deui kahandap berat tanggung jawab di luhur teh leres teh makana ieu teh salada dar geus nyongco di luhur nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh